Parawa na ngajeng parawa. Ini cicing, mak cicing mak. Parawan sarayana, anda menuju jalan, anda menuju galau, anda merubah hutan, anda menuju lombok, mana kaya alhamdulillah orang tersebut sebelah seluruh Indonesia bagian alhamdulillah tuturkanlah bismillahirrahmanirrahim qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafari talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wasaimi fi syahri Ramadan hartasna kirang langgu kir surga mikasana kaopat golongan biji kajalmi musok maos Al-Quran kedua kajalmi mengajaga di sana cara ngomong sanes omong kena cara saomong-omongna kilu wa mut'imil ji'an kajalmi memerhatikan patuangan batur mukalaparan apa kajalmi mempuasa dinasasi Ramadan entah gitu orang dituturkan kemaija raya tunggu saya saja. Alhamdulillahirabbil puji syukuran orang sadayana gabat Allah subhanahu wa ta'ala orang sadayana dina wangi ayun Nasarium monggol sasaran melak ngantunkan kulawar melak ngantunkan hartaban melak ngantunkan kasibukan anu sanes Maksana orang waas kincir wayat itu parantos kul parantos bot parantos he parantos mol parantos na tapi alhamdulillah orang dia wayat dia masih kena kiat bun masih kena kiat cal samsana osbari cang samsana osbari nonot anu bari nangun anu bari runyah barang hak anu bari nyanya ohak anu nyarane bari nonot anu bari ngais bud anu bari ud tapi alhamdulillah dan
masih kene kersa angkat ka pangaos, masih kene daek mau salau, masih kene daek pikir ka Gusti Allah, masih kene kiat Eli mugia calikna urang elingna urang dina ieu wengi sok sanaos bari nangun naos keur ukuran urangna lumayan terus keur ukuran urangna sok sanaos na bererunyah renyah barang hakan keur ukuran urangna sok sanaos na bari nyanyi ahad keur ukuran urangna penting sing daek heula ngaji laulal ilmu wal ulama lakana an-nasu kal bahari lamun sanes karna ilmu sanes karna ulama sanes jasa para guru urang teh bakal siga sato bakal siga eta bakal siga terang mesok ngaos tara mesok ke masjid tara mesok salat tara ngalangkung sok punten tara mesok ngaji tara aya urang dinu tara ngaos aya urang dinu tara ka masjid aya urang dinu tara salat aya urang dinu ngalangkung tara punten begitu jelema tawa jelema tawa kusabab urang ngaos urang terang kana adab-adab kusabab urang ngaos urang terang kana kawajib alhamdulillah menawi kerukuran urang sing daek heula ngaji alhamdulillah kapilenggah kapayunan karsana pun guru urang sadayana kasepuhan di pondok pesantren Al-Hidayah Ar-Rabi'ah tabadus binikmah urang dina wengi ayeuna tiasa dihadiran kumantenna anu mana pribades Tuhan pun nyebatkeun asma'na saking ku hormat sareng ta'zim ka mantenna mugia guru urang sadayana ku Allah sing sapapaosna dipaparin kasehatan amin dipanjangkeun yuswana tiasa bimbing urang ngingingkeun ridhona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal tapi lenggah kapalinan kersana pun guru di dia kersana kang Islam anu sami-sami kupribados banget kaciri kahormat kali kulawadina anu mudah-mudahan salawasna ku Allah dipaparin ka istiqomahan dipaparin kasabaran dipaparin kesehatan oge tiasa ngabimbing urang sadayana ngingingkeun ridhona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal Inilah para tokoh masyarakat aparatur kepemerintahan Cikawit Bapak Lurah menguruskan kelurahan Bapak Lurah menguruskan begitu hilaf kapayunan karsana Bapak RT menguruskan begitu hilaf kapayunan Bapak RW menguruskan sami-sami hadir di ieu majlis sami-sami kepribados diberikan hormat mudah-mudahan Allah dimuliakan amin ya rabbal inilah para hadirin wal hadirat ibu bapak sadayana para pemuda para pemudi anu sami rawuh hadir di ieu majlis
mugia lengkap urang kana ieu majlis sing janten sabab wasilah Allah ngahapunten kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal dulur-dulur sadayana dina raraga memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya gini balah di aya cerita darama dina raraga memperingati Isra wal Mi'raj. Sebelum kita jauh membahas tentang Isra wal Mi'raj, dongkap kaidah ti para ulama. Al-hukmu mangga bisyai aw ala syai far'un an tasawwurihi. Al-hukmu bisyai aw ala syai far'un an tasawwurihi. Lamun rek ngahukuman hiji perkara kudu ditaliti heula eta perkara kudu bantuan Rodiah lain melotot saja. Isra sareng Mi'raj kabagi kana dua kalimat, kahiji Isra kadua Mi'raj, kahiji kadua Isra'an naon cenah eta teh segatna masdar dicanak tina lafad asra yusri. Isra'an lebet kana wazan af'ala yuf'ilu if'alan mauzuna akrama yukrimu ikraman. Sulasina neng majid warna ka babka awalu halubai misla akrama awalu halubai misla akrama. Eta Isra dicanak tina lafad saro sin ro'iyah hartosna lempang putih. Lamun cek barudak mah JJM jalan-jalan. Asaro hartosna teh lempang putih. Bapak-bapak urang waas kincir dipaparing tugas kita RT pikeun ngarona. Ya bapak-bapak lelempangan tengah peting si bapak disebutna saro. Aya barudak pemuda urang waas kincir lelempangan tengah peting bari mau lauk ajengan eta pemuda disebutna sero. Mata di urang aya sato nusok lelempangan peting disebutna sero teh tina saro hartosna lempang pet dilebetkeun kana wazan af'ala cek santri mah li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Di mana-mana lamun ditambah adeganana pasti bakal ngarobah kana hartina. Karuma mulia akrama pang muliakeun doroba adroba pang fataha aftaha pang saro asro panglempang
cing lamun nyebatkeun panglempangkeun nah lempang nyalira atawa ku batur ku batur di dieu kalimatna Isra berarti Kangjeng Rasul berjalan henteu ku nyalira tapi diberjalankeunana ku saha ku Gusti Allah Subhanahu terus jal kalimat nomor kedua lafadna mi'rajun anjana dapat kana wazan naon ada ya dapat kana wazan nama fa'ala yaf'ala fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'alun maf'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun berarti lebet kana wazan mif'alun segatna naon mang segatna isim alat pataha muka miftahun alat paranti muka diwaas alat paranti muka naon kunci jadi lamun aya nu namina mang miftah eta teh mang kunci da miftah mah artina kunci aya di dieu mang miftah aya bisi ece imah katinggalan kunci gerang memang miftah ari mi'raj tina naon jang maden mi'raj mah tina araja hartosna naik mi'rajun alat paranti naik diwaas alat paranti naik naon taraje berarti atuh Isra Mi'raj teh ngindikeun peuting-peuting bari mamawa taraje nu kitu disebutna PLN so tingali PLN si mang eta meleleum tangan we tengah peuting bari mamawa taraje tah PLN teh cecek bahasa Arab nama Isra Mi'raj jadi urang teh memperingati PLN ada PLN teh Isra di dia dulur-dulur sadayana maka lamun bade ngabongkar bahasa Arab mah kudu ngangge ilmu nah lamun urang teu ngangge ilmu nah lamun urang teu ngaos boro-boro nafsirkeun Al-Qur'an karek nafsirkeun Isra Mi'raj ge bakal sal kadituna bakal ses bakal cilak yang nyilakakeun bat komo nafsirkeun Al-Qur'an teu ngangge ilmu nu pada tungtungna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa cenah Allah teh aya andegleng di luhureun aras nu pada tungtungna yadullah fawqa aydihim cenah Allah teh aya leungeunnan lamun jelma model kitu eta teh bakating ku henteu mata sing dararaek kartos naon atuh maksudna jang maden ari Isra Mi'raj kumang santri mah di pasantren sok sanajan budug ge santri mah budug sok sanajan buk jabrik suku jeb awak bud nangarana ge santri ece hayang boga minantu santri bae budug santri masa budug nage santri dah budug we tapi santri mah di pasantren teh ngaos ilmu balaghah dina ilmu balaghah aya fan ilmu bayan cek ulama ahli bayan Isra Mi'raj Isra Mi'raj teh disebatna majaz mursal min babi itlaqi ismil alat
wa iradati masdar anu disebutkeun alat paranti naik anu dimaksud nama naik na Kangjeng Rasul di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Mun ngalangkungan langit ka hiji dugi ka langit katuj eta teh disebat nama jaz mursal tengarti majang made naon usal-usal gitu sanes dengar tos mage osok nyarios majaz mursal ngan teu paham model masuk nyarios ka barudak ceuk mate barudak pangocorkeun selang eta selang ku barudak diduruk we beres diduruk teh terus we dikucurkeun torojol si masih kehe karo diduruk kapan cek emak ge kocorkeun selang lain selang ngari maneh naonna cairna nu dimaksud mah nu disebutkeun mah selang anu dimaksudna maca model di dia pangarsa jengan isom nyarios ka barudak santri anu ngaros di dia barudak di ditu aya balong ye setengahna sabelah pelakan lauk emas sabelah pelakan lauk jair terus pelakeun mangga ieu ku barudak ngaos eta lauk emas di belahan weh jeung lauk jair beres di belahan dicecep-cecep torojol teh pangarsa jengan isom si kehe kado di belahan kapan sahur oge sabelah lauk emas sabelah lauk jair terus dipelakeun mah dicecep cing kira-kira salah nu miwarang salah nu miwarang salah balong eta teh majaz mursal kahartos matak sing dararaek ngan ece gaduh murang kali pasantrenkeun minimal burak 3 atuh hiji daraek ngan hiji daek masan ajaud nu caket we ngaos di dieu di pangarsa ajengan iso ngaos bade di mana we oge sami nu penting dararaek ngan ngarah naon ngarah teu cilaka jeung teu nyilaka insya ya Kangjeng Rasul Isra Mi'raj di mana minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di masjid ka masjid uih deui ka jero ieu teh gambaran pelajaran kami urang sadayana bahwa sahajalma nu hayang bagja dunia bagja akhirat maka urang kudu daek ngamakmurkeun kana masjid sabab naon hiji-hijina tempat nu sangat dipika cinta ku Allah itu adalah tempat nu sok diange sujud ka Gusti naon namina masjid ari masjid teh tempat paranti aya di masjid nu sarare aya masjid anu ranya barang hakan aya di masjid anu udud disebut masjid tina sajada yasjudu sajdan fahuwa sajidun wadaka usjud la tasjud masjadun misjadun pembaliun siapa ada masjid isi makan tempat kangge sujud punten kamari abi ngaos di Bandung baik tenanya oke begitu abi wangsul di Bandung kasubuhan di tengah jalan abi nyarios ka Mang Supir mang orang natepan heula milari masjid anu sae diren biji masjid waduh eta masjid luar biasa ece masjid agreng cek nage hebat kaligrafina hebat karpet nage kot empuk ece abi lebet ka jero masjid eta jelema nepi ka modal keluar di jero mah usaha di jero mah usaha paingan atuh abi ngadadak emut kana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi saur junjunan akhir zaman urang waas kincir teh ningali masjid teh bakal siga ningal kana pasaran
Maksudna kumaha nyieuna mah pang sumangat ngesianana paharayam haro tarajo teh pangarsa ajengan isom dongkap ka Pak RT cing pangnyieunkeun pasaran nu itu geus ruksak cek Pak RT kalem Pak Ustad bagian abdi tarajo Pak RW cek Pak RW teh Pak Ustad mah calik abdi bagian milaridana tarajo teh palurah cek palurah teh Pak Ustad mah ngajedog abdi bagian ngadamel pasaran tinimiti RT RW lurah jeung RK gotong royong milari dana keur ngadamel pasaran dana sudah terkumpul dibuatlah pasaran geus jadi digotong ku opatan ka mana ka Imah Ustad tarajo teh cek Pak RW Pak Ustad ieu pasaran geus jadi syukur ade geus jadi mah RT lain syukur tad kuring ngalieur neuneun tempat nu keur merah ieu neuneun pasaran teu di mah ente RT wah cilaka atuh meureun pamajikan abdi moal bisa hees gara-gara aya pasaran di mah ente atuh RW bah meureun anak abdi ceurik unggal penting gara-gara aya pasaran di mah ente atuh lurah wah meureun teu moal bantuan ngadadak eueuh gara-gara aya pasaran nu pada tuntunna RT kabul RW ngacir lurah ge kabul nu pada tuntunna masih pasaran disimpen deui di payunan masjid boro-boro aya nu ngurus teu aya nu ngelap acan cung san pernah ngelap pasaran aya naon abdi mah bet kaget urang moas kincir bet saeunan ku pasaran padahal abdi nepi ka kiwari teu pernah ngadangu aya jalma maot katabrak ku pasaran aya laras kitu laras boro-boro ece abdi jemu ngesian pasaran laras kitu oge sareng mas masjid akhir zaman jalma teh bakal ninggal sapertos pasaran ketika sur pangarsa jangan di dieu teh masyarakat hayu urang gotong royong ngabangun masjid sadayana masyarakat gotong royong nu ngangkut beas nu ngangkut semen nu ngangkut kesik bata jeung sagala rupana nu milari dana keur gotong royong ngadamel masjid gede kesae boro-boro aya nu ngesian teu aya nu ngepel acan naudzubillahi min yuk ieu masjid tos ngagejlek ka payunan urang ieu masjid sakieu saerna ulah sumanget teh ngan saukur ngabangunna urang sumanget babarengan keur ngesianan urang babarengan keur ngarameukeunan diramekeun ku ibad diramekeun ku macakur diramekeun ku ngamakmurkeun kana alhamdulillah sabab naon sabab masjid adalah tempat kekompakan masjid adalah tempat persatuan di masjid moal ainuna mina konglomerat di masjid moal ainuna mina pejabat di masjid moal ainuna mina jalma beunghar jalma miskin sadayana ge di masjid masami yang ada hanyalah hamba-hamba Gusti Allah sok salat babarengan beres salat terus wiridan cara ngitung wiridan kan rupa-rupa ya nu ku tasbih subhanallah 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 ditilik ka gigir cara ngitung teh ku panangan subhanallah 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 ditilik ka gigir cara ngitung teh ku batu subhanallah 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 kumaha jangan maden pamiabdi mangangi tasbih sagede perut naon ku bapa pangul ka jero masjid beres wiridan bebeges subhanallah subhanallah cara ngitung mah boleh berbeda asal urang sami-sami zikir ka Gusti ibadah ka Gusti Allah alhamdulillah di masjid masalena oge sami laras kitu laras ulah siga di ditutup ting di mana di ditu
Aya hiji masjid jadi tempat papaseaan aja. Peda si imam nanti mung diganti-ganti. Ya si imam mung diganti lagi masyarakatnya protes. Ngan protesnya masyarakat halus. Keur salat berjamaah pas dina waladolin tadi aminan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jante lain imam teh ngamak si koplak. Anas ku aing dilekoh kusia tadi aminan. Tinggal lagi ku aing sih. Aing balas dendam. Balas dendam eta imam di mana? Pas tahiyat akhir salat subuh. Lain tulu. Cek makmum teh iraha salamna. Iya aing tahiyat geus teu balik kan. Bagi nunungan salam rek sarela. Kabeh atuh sarare pas dilieu ku imam ada sarare imam nantu langsung keluar pas udah imam eueuh cek imam teh keluar hiji-hiji sagede la ilaha dongeng eta mah do 50% ngabohong 50% ngawadul. Dan intina tong dijadikeun ieu masjid teh jadi tempat papasea kartos itu kartos insya iya junjunan Isra Mi'raj di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa uih deui ka masjid ieu teh bade nyirian bahwa tempat nu sangat dipikan cintaku Allah Baitullah fil ardi bumina Allah di dunia teh itu adalah masjid. Jalma anu ngamakmurkan masjid, jalma anu ngabangun masjid, maka eta jalma jaga bakal dipangbangunkeun bumi di surga na Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ari Rasul sareng urang waas kincir sami beda. Cing beladi eta eti tong nunutan sate. Ari Rasul sareng urang waas kincir sami beda. Nu beda nu sami kumaha teh. Balikan deui. Ari Rasul sareng urang waas kincir sami beda. Hah? Beda ari mana? Itu mah Rasul urang waas kincir mah jal. Sami teu. Sami Rasul ke jalmi urang. Ari Rasul salat ari urang waas kincir kudu salat. Ari Rasul osta puasa. Ari urang waas kincir kedah puasa. Ari Rasul munggah haji. Ari waas kincir wajib munggah haji. Hari Rasul Isra Mi'raj. Hari urang waas kincir Isra Mi'raj teh. Rasul puasa orang ge puasa. Rasul munggah haji orang ge Rasul salat orang ge Rasul Isra Mi'raj orang ge. Berarti orang dia teh kudu Isra Mi'raj. Oh, berarti imam teh kudu ka langit 7. Da Rasul ge Isra Mi'rajna ka langit 7. Atuh beda, mah itu mah Rasul, mama jari sanes keres. Pasti benten Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul jeung Mi'rajna urang waas kincir. Kumaha atuh lamun urang waas kincir hoyong Mi'raj? Kumaha lamun urang waas kincir hoyong dugi ka Allah? Maka diwaler ku surat Bani Israil ayat kahiji ayatna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal ilal masjidil aqsa tos. Subhana cek santri ieu teh sigoh mubalaghah dilalatan ala tanzih nudukeun kana maha bersih
kasih nudukeun kana maha Nombawi jungjungan sata acan Isra Mi'raj jungjungan dibelah heula dadana dibersihan heula mana na amanah Kangjeng Rasul kotor jang maden sanes mana Kangjeng Rasul mah moal kotor tapi ieu teh pelajaran kangge urang. Nah Kangjeng Rasul sata acan Isra Mi'raj dibersihan heula manahna margi Kangjeng Rasul bade menghadap ka Allah, bade mayun ka Allah, bade ibadah ka Gusti. Ieu pelajaran kangge urang waas kincir di mana-mana urang waas kincir bade mi'raj ka Allah, bade menghadap ka Allah, bade mayun ka Allah, bade ibadah ka Allah. Maka langkah pertama nu kedah dilakukeun ku waas kincir teh kudu daek beberesih, kudu daek aya urang dia anu sok ka kebon aya ceuk gaduhan acuh ka kebon bersih atau kotor nah kotor sabab minang dipake tapi tara sabab minang dipake tapi tara kumaha carana eta acuh kayong bersih kudu dises baju kotor lamun hayang bersih kudu disesena make sabun sese balikan nih baju kotor lamun hayang kudu disesena make sabun disesena sing tarik atawa laut disesena sing ngaragancang aya di dia pemuda nutara mani aya mana jalan oh ka dia urang budak Tarajo de pemuda buk jabri kujebrag taraman api daek kamas daek sol daek ngaj ayangan kabudak kecil nu parawan dibikeun moal bikeun atuh ieu sate karunya baju kote bawa kotor busabab lam hayang sing kotor mandi make sabun manis ada sabun colek balikan nih awak kotor kusabab gadul lamun hoyong sing kotor mandi make sabun digosokna sing tarik atawa laut digosokna sing ngaragancang hate kotor lamun hayang kudu disesena make sabun maksud hate make sabun model abdi nyarios ka ibu-ibu ece lamun salaki kadul ka mesin eta teh cirining hatena kotor lamun hate kotor salaki teh bakal kadul ka mas bakal kadul ngaj isukna teh eta si ece nyieun si kopi lain make gula kadul make rinso ece kunaon make rinso ngaran hate salaki abdi bersih dan bersih ngamudah teh kunaon atuh jang maden alat keur ngabersihan hate mangka dongkap dauhan Rasulullah sallallahu alaihi inna min kulli syai'in siqalatan
setiap perkara aya alat paranti ngabersihanan wasiqalatul qalbi zikrullah jeung alat karena bersihan hatinya eta kuloba eling ka Gusti Allah loba zikir ka Gusti Allah kuloba eling ka Gusti Allah loba zikir ka Gusti Allah jadi diseuseuna teh kudu zikirna saminggu sakali sabulan sakali atau sing minang sok walikan deui hate kotor lamun hayang bersih kudu disesana make zikirna beladi jararan teh beladi sok eta eti desi fitri teh nyo HP wa di mana sok hiji 2 kilo hate kotor Beladia centin siaya eta san senong eta sok tong nyari nyawa enong sedeh inilah dulu hiji 2 kilo barang beladia anu di jero masjid eta Mang Udin mangkos udud sok mun jero masjid barang hiji 2 kilo hate kotor lamun urang kedul ka masjid lamun urang kedul ngaji kasalaki jubajabi ka pamajikan tetanggung jawab eta teh cirini hate urang kudu bersihna ku zikir ka Gusti loba eling ka Gusti urang waas garadu teh hayang dibahankeun moal kabdi lain maksa urang wahas kincir gaduh hayam 10 terus disusukeun kana kanang urang wahas kincir gaduh hayam 10 asukeun kana kanang beres kitu asupan cara hiji jadi sabriji naon nyesa kamana hayam 10 behak di dahar kahartos kitu oge urang dina ibadah urang ngagaduhan moto di dalam hidup tiada hari tanpa ibadah tiada hari tanpa ngaji tiada hari tanpa salat tiada hari tanpa sedekah tapi lamun dina hati urang masih keneh di kanangan careuh-careuh ibadah setumpuk apapun amal ibadah urang bakal beak di dahar careuh naon yang maden careuh ibadah teh seueur aya 88 sur Imam Ghazali di antara 88 teh aya careuh nupang bedegul-bedegulna naon wae jang maden nu kahiji hasud kadua sombong katilu dendam kahiji
nupang badag-badag hasud naon ari hasud teh jang maden hasud teh mangaruhan batur supaya ngewa ka batur nu kitu hasud nu kitu naon ngaji ka Ustad Isom Ustad Isom ieu ngaji ka urang naon kadinya awas eta teh kartos aja jelema anu loba kangewa jelema anu sok mangaruhan batur supaya ngewa ka batur sanajan tukang tahajud sanajan tukang sholat sanajan tukang ibadah nu kitu disebutna ciri-ciri jalma tukang hasud mah saur Kangjeng Rasul teh eta teh awalna teh kurang syukuran ka Gusti Allah. Tina kurang syukuran ka Gusti Allah ningali batur senang manehanana anu gering. Batur meuli mobil manehanana anu gering. Batur meuli tanah manehanana anu panas tiris. Batur meuli motor manehanana anu sakarat. Atuh dibawa we ka rumah sakit. Pas begitu ka rumah sakit teh dilayat ku tatanggana euceuk, eta tatangga euceuk geus meuli di tanah kek manehna mudarna. Jalma tukang hasud mah moal ngeunah ningali batur senang manehanana anu riweuh. Mangaruhan we ka batur supaya ngewa ka batur. Awas hati. Ieu teh panyakit kieu teh euceuk boro-boro di euceuk boro-boro di barudak terkadang di ajengan di kiai di ustad oge ieu care teh sokeun kahartos euceuk sok daripada silih hasud mending silih babarengan bari hargaan silih barihar insya awas ia hasud teh careuh ibadah ceuk lamun osok salat osok ngaos osok coba-cobi ka salaki osok gedang-geding ka salaki berarti euceuk teh jadi saha care teh jadi saha care teh si goreng di dia loba care tingkatkeun insya sok tingkatkeun nu tadina salat teh kaharti we aya namanya kahartos bagi mulem ajengan ti Bandung ti Jakarta ti mana we ge euceuk Isra Mi'raj mah pasti bakal nerangkeun bab salat abdi di dieu moal nerangkeun bab salat margi seueur nu ka abdi nyarios kieu ujang hanya dak mate salat osok ngaji osok ngan kasalaki sok nyoba jebi kasalaki sok pasea kabatur sok ngewa ma lain salah salatna ma salatna bari mamawa madak judulan ngaji ayeuna mah judulna teh bisi euceuk ditaros enjing euceuk tos di mana wengi tos diwas kincir naon tos naos teh jang maden ngaosna teh nerangkeun naon jang maden kartos jadi tong kaget tong maknya si eta sok salat tong maknya lamun lo bacar maknya si eta sok ngaji teu maknya lamun lo baca kaharti weh ayeuna mah
palingan jang maden abi salat osok tapi kabatur ngewa abi salat osok jeung tatangga teu akur abi salat osok kasalaki jubajebi sing horeng abi teh jadi saha cara teh oh eta mah keur batur jang maden lain keur urang din nyebutkeun urang teh ka batur da batur ge ka urang teh nyebutna teh batur jadi urang teh jadi batur teh careung ku sama batur teh urang jadi urang teh kartos teh tak kencarkeun ti mimiti ayeuna kencarkeun sing lebar kana ibadah sing lebar kana salat sing lebar kana ngaji lamun salatna ngajina bari mamawa kudu nama ece lamun ningali batur meser mobil teh alhamdulillah batur meser motor ge alhamdulillah batur meser tanah alhamdulillah terus imada kumaha urang loas kincir mah ulin ka imah tatangga pas begitu asup ka imah tatangga nanya ku sorangan dijawab ku sorangan tinggalian meja teh tinggalian sakuring imah teh jadi kan cenah lain hayangnya ho dapurna api-api eta teh ka WC balik di mata tangga laporan ka salaki bapana aya naon jenong tingali lagi batur mah bapak naon gitu ka pamajikan teh geus pangbalikeun kulkasna ge 8 panto ada abi mau pokoknya 8 panto imah ge ruksak jadi bener-bener riwe isukna datang deui laporan di kasalaki bapana naon deui jenong tingali salaki batur mah bapak naon ka pamajikan teh geus pangbalikeun deui motor ari kamari mah ka pasar naik beca 7 rilit riwe isukna ulin di ka imah tatangga laporan di ka salaki bapana tuh tinggal ki salaki batur mah bapak naon kitu jenong pamajikan geus namahan deui hiji ari bapak iraha aya nu gireun teh oh moal jalma anu asud mah awalna teh tina kurang syukuran ka Gusti jadi kumaha atuh carana jang maden ngahilangkeun hasud maka sorjungjunan pertama ngahilangkeun sifat hasud teh kedah syukur ka Gusti lamun ece nuang sampe pek wawalkeun da sampe gaya merasakeun nu dituang teh sam tong ngabayangkeun rot cek nuang asin pedak wawalkeun hulu pedak teh rasakeun nu di dahar teh asin ped tong ngabayangkeun dag coboga salaki sok sanajan hideung ku segala siga buntelan hitut rasakeun ku ece teh nu dikekepan teh salak tong ngabayangkeun tatang alhamdulillah dan nungenak nama lain daging na ece nungenak nama syukurana ece menindah arjeng daging unggal poe tapi dordar pasea jeng salaki atau ada arjeng asin tapi silih guapan meninggedah arjeng asin tapi silih guap sanajan tuang jeng asin ari silih guapan manjeng si bebeb kan asin ge ngarasa asin we tapi di antara rasa asin teh aya katentreman dina hat tapi coba ece lamun dahar jeung daging unggal poe tapi unggal gok jeung salaki dordar pasea unggal pangi dordar pasea eta daging ge moal ngeun laras kitu laras nah sabab urang na sok pase da urang na ge care jadi lamun enjing ece pasea cek ece teh dasar si care
cek salah kita teh sarua menuju careuh di kangna kahartos deui teh kartos deui teh sekali deui hate kotor lamun hoyong kudu di sasana make zikir nasi ngaragancan beresi alhamdulillah. Jadi intina ibu bapak sadayana ternyata ibadah salat lain ngan saukur gerakan hungkul, lain ngan saukur babacaan nana hungkul, tapi salat sing tembus kana hati sehingga tina hasil salat urang bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ngeureunnan kana kaawonan, ku salat bisa eureun kana kagorengan, ku salat bisa eureun kana kamungkaran, asal salatna nu bener-bener insya Allah. Tah teh nama ganti ngalaguna teh eta ecenya ece keur masak hate lamun hayang bersih kudu disesana dibikin kancang dengan sudah hate motor pokoknya adalah nyanyi nanya imau tuh nyanyi alhamdulillah. Nah, kencarkeun careuh-careuh iba. Jadi tong nyebutkeun maknya eta geus haji tapi ngagorengkeun batur, maknya ayeuna make sorban tapi ngagorengkeun batur, maknya sok ngaji tentang maknya sabab dina hatena mamawa kahartos insya inti kesimpulanana keur urang dieu ieu masjid tos ngajeblug di payunan salira tong sumangat ngabangunna hungkul tapi kudu sumangat bari ngasihanan isian madrasah hanetan madras barudak urang cenah dararaek ngaj bapakna hanetan mas insyaallah ieu lemur teh bakal baro silih hargaan, silih hormat, silih babarengan, insyaallah barokah. Dan lamun aya kene anu silih mikangewah, anger kene silih ngagogorengkeun, berarti eta teh cari kartos wakila non cenah wakila wakila wal qawli subhanahu tadullu ala makna ta'jib dina tafsir Ibnu Katsir dicarioskeun ari lafaz subhana teh nuduhkeun kana rasa kagum, kana rasa kaget, kana rasa takjub. Lamun urang waas kincir ningal perkara nu kagum naon bahasana. Orang was kincir Pak RT kayak di PRT ya Pak RT orang was kincir meser mobil Lamborghini hargana 5 M
Ya Pak RT mesker mobil Lamborghini hargana 5M di cana kawaas kincir. Atuh urang waas kincir ieu cek urang waas kincir anjir si RT. Bahasa anjir teh bahasa kagum, bahasa kagum. Lamun cek urang Cianjur Bogor mah lamun kagum teh nyebutna teh edan. Edan si RT. Lamun cek urang Banten masuk nyebut nate bedul. Bedul si RT. Lamun cek urang Tasik Ciamis mah anjay. Anjay si RT. Lamun cek urang Jakarta mah busiat. Busiat si RT. Buset. Lamun dicanak ka Arab cek urang Arab mah subhanallah. Jadi subhana di dieu teh nuduhkeun kana rasa kagum kana naon kana kaagungan Gusti. Ya Pak RT nyanak mobil harga 5M dicanak ngurilingan kota Garut. Pas begitu kukurilingan teh terus tabrakan dar iya Pak RT tabrakan lain mastakakna belah dicanak atuh Pak RT ka rumah sakit. Alhamdulillah Pak RT damang deui masakana ngahiji deui ngan hanjakal ngiceupna teu bareng. Ngiceupna teu bareng ieu Pak RT ngiceup teu bareng sok euceut cobaan ngiceup teu bareng. Ngiceup teu bareng rek minum karon kana ieu rek dahar karon kana pipi mage senal pernah kencang mun katubuh dan pada akhirna Pak RT nyarios ka bojongan nyai coba tanyakeun deui ka rumah sakit coba sugan bisa ngoperasi ieu ngiceup hayang bareng deui ditaroskeun teh ka pihak rumah sakit cek pihak rumah sakit this is our best quality. Ini adalah yang terbaik yang telah kami berikan kepada Pak RT. Jadi mohon maaf kami tidak bisa mengembalikan lagi kisah Pak RT. Bisa rumah sakit gitu. Aya nu nuduhkeun kudu ka Singapura. Singapura teu sanggupeun. Aya anu sanggupeun mana? Rumah sakit terbaik dunia di Prancis ngan biayana kudu 10 miliar. Pak RT teh nyai jual di mobil teh jual di tanah teh jual di sawah teh jual di harta teh kusabab hayang naon hayang ngiceup cing pertarosanana mahal mana ngiceup jeung mobil pernah teu kagum kana ngiceup eta masalahna. Sugan cek ucu teh pas ngicup anjir orang saya ngiceup anjir. Pernah teu ieu masalahna paingan urang teu nepi-nepi ka Allah sabab naon ningali perkara nu teu pira urang nu sok kagum tapi ari ningali keagungan Allah urang mah sok tong ningal beungharna tinggal masaha nu ngabeunghargeunan tong ditinggal pinterna tinggal masaha nu mintergeuna tong ditinggal geulis kasepna tinggal masaha nu nyiptakeuna. Lamun aya nu beunghar ditinggal Allah, aya nu pinter katinggalna Allah, aya nu geulis nu kasep katinggal Allah, maka sagala rupana paningal urang Allah maka yakin urang waas kincir bakal dugi ka Gusti Allah. Kartos ece lamun ningal du beunghar tong ditinggal beungharna cakatan masaha nu ngabeungharkeunan ngabeungharkeunana. Malagi abdi aya pemuda meureun bobogohan jeung awewe geus 5 tahun bobogohanana teh layut jeung awena mah. Jeung karatna meureun teu wau jeung awena we ulin ka mamana teh. Pas begitu 5 tahun ku kolotna teh dikawinkeun we awena teh ka batu. Lain atuh ceurik nyanyi. Seharusnya aku yang bisa ada. Kamu di lapai unggul eta teh.
Kabi salah yang lamun bobogohan tong layeut jeung jinisna mah cukup we ngenalkeun tapangkeun nami abi opik neng deugetan mah kolotna berean udud berean si kopi ge bakal dibikeun budakna nah urang ge kitu tong ditinggal beungharna tong kagum ka jalma beunghar kudu kagum mah kanu ngabeungharkeun tong serab ku jalma beunghar sing serab mah ka jalma kanu ngabeungharkeun kahartos ece kahartos insya Allah alhamdulillah bugia hadir manfaatul barokah ieu masjid nu engal teu cukup ayeuna sumanget ngabangunna sing sarumanget ngeusianana amin ya Allah ya rabbal alamin kawan seluruh pangsa atas pangsa nah, ngarana sadayana urang marhaba heula berkahna di kampung Singaraja. Lengemokan sasihan di Ranca Ucing malam Sabtu nu bade dongkap sanes malam Sabtu enjing. Malam Sabtu nu bade dongkap penutupan sasihan di Ranca Ucing, penutupan. Jadi sasi Syaban sasihan terakhir di Ranca Ucing mana urang bahas urang desa kolot udang batu susun mangga ansop biasa ngiringan sasihan di Ranca Ucing insyaallah 2 mingguan deui malam Sabtu 2 mingguan deui kati 2 April itu sasihan terakhir di Ranca Ucing anu kacan ngiringan beli bade ngiringan mangga diantos mudah-mudahan ieu wengi sing barokah amin ieu masjid sing barokah amin masyarakat di sing barokah barangkali mengararos di sing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin ngaranakeun sadayana ulah bakawan sul urang marhaba heula angkat egona assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya sayyidina sallallahu ya
Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi masjidina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Itu dia Allah masih dijawab menjadi sebuah dan sedang nasi sangat rehat untuk mohon Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua putra putri Indonesia